ulah logat teh nyokot kana film perang sok sanajan rame ge boseng serang rumah tangga piring gelas rabang ka tempat imah ka palataran imah nyokotna kurang merenang ya sakapeung kali-kali mah dapat film perang tapi lolobana tuh film percintaan enggak film percintaan wae aduh urang teh kadang-kadang aing geus kolot mah kan model musamanah manggil ka pamajikan ngeluh geus kolot mah jeung naon dimaksud ngeluh cek ngaji seuring ngeluh geus kolot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi mahkamil kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaukum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'at falyatajawwaz. Wa Allah ta'ala biqaulihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa 'allim bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul 'alimin wa faqih bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma jamilni ya jamilu ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal bara'ati wal barakati wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birafati rahmatil qadim summa talinu juhuduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma amin. Wa tabarrukana min ba'dihi tabarrukan ma'suma. Bijahika ya Allah wa bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajib da'watana. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Sabada tijisim arti nyanggakeun tahiyatul mubarakah yakni lapad assalamualaikum. Puja sareng puji kali syukur urang sanggakeun ka hadirat Allah anu Maha Ghafur. Shalawat beserta salam aya al-makrunah bitadi mugia dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teh hilap kepala kulawargana miwah para sahabat solehin tuh dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan poe kiamah umat urang kene syafaat ti mantenang amin ya Allah ya rabbal alamin. Muratibul awqat akhi al-mukarram anu kusungkuring dihormat parantos maparing waktos kasungkuring. Mugi-mugi waktu sebagai anu kusungkuring aya manfaatna khusus kamu nu nyarios umum kang urang sadayana. Para aparatur pemerintahan sipil militer atanapi mugi urang Bapak Kepala Desa tanapi Bapak RT na Bapak RW na nu sangat kusungkuring dihormat. Acara sambutan teu aya nu ngisi matak di Lampung teh aya widi ti Bapak Bendahara Desa lajengkeun we cenah da tos aman. Nah dilajengkeun alhamdulillah di urang mah amannya aman di urang mah. Para alimul ulama, para juama, para kiai, para santri, para asatid wal asatidah, kaum muslimin wal muslimat anu nampak hadir dina ieu tempat. Cek bahasa barudak nu reyek dinu poek nu corencang bincaang eta bahasa. Anu sami kusungkuring dipehormat kalayan mugi ku Allah dimuliakeun. Dina raraga akad pernikahan syukuran walimah lamun urang ngadaang baso jadi kayaknya lamun urang ngadaang baso dina baso teh aya mie aya naon deh oge naon deh bihun naon deh sosin naon deh kecap eta aya baso di merenangnya baso pan baso ngaranna eta sok didaang baso na heula atau mina heula jeung caina suruput deui meti nih daang tuluy sosin tuluy toge baso mah kadang-kadang udah panas ya sok dilamot kurakeun deui eta geus beak oge mie jeung sosin jeung toge jeung naonnya sagala rupana basona nama aya keneh dipanlikeun tika geus waak suhu sabalikna tina nu kieu teh geus kulat teh geus aya geus tiis baso geus beak oge mie nyokot kerupuk dikurupukan deui nya sok kitu nya kadang-kadang tuh bisa nguang kakareke geus beres geus urang geus rada mulai nyenet beuteung arek didahar pasona tarolat poe jelag-leg tah lamun ieu acara walimah dina masalah syukuranana rek nyana kawal kahiji atau nyana kawal kadua urang panelikeun berarti masalah nikah namanya ieu ngabahas nanti pangkar ieu teh bahasa aya bahasa pertikahan teh seseueurna kusabab ti ditu nati Kangjeng Nabi jadi seseueurna bahasa Arab
Angkeun dina Arabna mungkin urang contoh seperti baso nawe paneri berarti tina bahasa Sunda aya dugi ka dieu bahasana sajabati nikah teh kawin aya nya kawin cek santri mah teteba isi masdar kawana yukawinu takwinan wa kawinan aya iya rukun santri lah kawana sulasi majid warna kasabaraha hah warna kahiji bab kadua nya kawana tina kana ti dituna merenangnya teh keun ieu mumpung aya santri ya ya orang juga lagi kawin kawana yukawinu takwinan wa kawinan isi masdar awaluha teh mun awaluha rubaini suakroma seperti deui dicontohkeun lamun calana yucallinu lancingan nya calana fi'il madi lancingan masdar calana oge punten para sepuh neng itu sami kate neng Aisyah kajang reja nya kajang reja adi Dharma adi Sofiullah iya kurang doakeun heula teu beres ieu mun teu didoakeun mudah-mudahan rumah tanggana Neng Siti Aisyah kajang reja rumah tanggana masih runtut raut amin masih dipanjangkeun jodoh panjang duriat masih di paparin engal dipaparin keturunan anu soleh solehat masih didampalkeun sampeana ka Mekah Al Mukarramah Madinah Al Munawwaroh khusus panganten anyar umum urang sadayana ala hadihnya wa ala kulli niyatin shalihah al-fatihah. Jadi mana kawin kawin teh di urang besok asalnya siasa kawin kana tina kana teteh ngomongkeun kana hiji kaayaan dikawinkeun weh jadi dua kaayaan asalna hiji kaayaan asalna mah sorangan nya Isah teh dihijikeun jadi hiji kaayaan nanti jadi dua kaayaan ya dapat tadi teh calana teh lancingan dalam ngomongkeun lancingan ieu neng Aisyah puntennya sepuh kapungkur ku apik-apikna dina ngalaksanakeun bade natepan lain natepan jauh natepan jadi na Arab salat urang mah ngomongkeun salat teh asak-asar padahal bener mah sholat ya kepada natepan samodel orang dari kanan dari kamana cenah di paling mana ya zaman zaman mau waktu asal mana jadi orang mah jadi WC nya tah sepuh kapungkur lamun natepan teh sok ngamo lancingan lebat nih kolornya lancingan kolor naon sabab pan aya urang mah tukang udud ya tukang ngarokok samping teh karobok karancang kos kecriknya karancang kuring emut basa bade berobat murang kali ka dokter Tiara iya bukan dokter Tiara nah ku sabab sumpuring tukang ngarokok heula di luar ame lebat kalebat nyanak kurang kali anu alit apa geula cek dokter Tiara teh
Bapak mah cenah rokok beratnya. Ya Allah ya Robbana. Eta rokok sakitu hampangna disebut berat. Lamun tihang listrik di bakuannya kuing oge berat kayak gitu. Ieu rokok mah sakitu hampang. Urang pan kitu samping nanya karo kasepuh kapungkur mah dugikakeun sok nyaho lancingan bahkan anu Neng Aisyah sepuh kapungkur mah ku apik-apikna sok tina naon aya geuning tina lawon teh bahkan sok aya tina gelas karung karibu teh ayanya naon teh segitiganya segitiga biru aya kapungkur mah di damelnya damel lancingan kene sakieu tah nu ngurungtul didinya teh Neng Aisyah pas harupna teh belah dia berat bersih 50 kilo mas 50 kilo aya deui nu sepuh kapungkur tina urut minyak telon nyonya menir teh geuningannya pas harupna teh di dieu tulisanana teh berdiri sejak 1991 jadi sama yang lahirkan geus ngangtung ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ieu sakedik ge urang ngabahas masalah nikah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Bisi urang boga pemahaman urang lamun teh mah erek ngalaksanakeun kawin ngalaksanakeun nikah sok sieun lamun urang misalkan ieu jalmi teh ngan saukur nu nyesa teh inung hiji jeung manehanana hiji jadi teu boga susuku iwalti manehanana nu usaha nu kasab manehanana keur melaan inung kepikakeun boga pikiran kieu lain teu hayang kawin teh ngan tapi da ieu urang boga inung nahan ngutamakeun heula inung atawa ngutamakeun rumah tangga. Lamun urang rumah tangga urang ngaheulakeun rumah tangga sok sieun inung teu kaparaban bahasa ieu urang tingali ayat ieu wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Puntennya lamun Gusti Allah ieu urang ngaji kolot we nya ieu ngaji kolot lamun urang erek maca Al-Qur'an atawa lamun urang hayang mukakeun isi Al-Qur'an aya dua kaidah kahiji urang kudu boga kayakinan sabab Gusti Allah nurunkeun Al-Qur'an teh jadi mun ceuk urang mah geus teu kedah dirobah deui mun nyarios teh Gusti Allah nurunkeun wahyu teh geus teu kudu dilaraskeun deui geus pasti kitu terjadi beda jeung urang ai urang mah lamun paribahasa ngomong isuk henteu kapake sore atawa urang mah ngomong kadang-kadang kasalahan tapi Gusti Allah mah lamun Gusti Allah tos nyarioskeun wahyu ka malaikat Jibril geus moal robah deui pasti kitu zalikal kitabu la raiba fihi Quran diturunkeun geus teu kudu aya dirobah deui geus pasti kitu
kudu boga keyakinan. Jadi lamun urang rek muka eusi Al-Qur'an, urang rek maca Al-Qur'an, urang kudu boga keyakinan heula yen ieu teh terjadina bakal kitu. Naon wae nu dibaca ku urang? Eta kaidah kahiji. Kaidah kadua, lamun urang erek maca Al-Qur'an, lamun aya janji tina Al-Qur'an, sapertikeun ayat eta kaituna iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli, janji Allah innallaha wasi'un alim. Nu kadua, kaidah kadua, lamun aya janji tina Al-Qur'an, urang kudu boga keyakinan yen janji Allah moal sulaya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Gusti Allah moal sulaya kana janji. Jadi lamun urang erek hayang nyaho isi Al-Qur'an, lamun urang rek mukakeun ieu jero Al-Qur'an, urang rek maca Qur'an, urang kudu boga keyakinan dua. Nu nomor kahiji, anu di tertulis dina Al-Qur'an geus wahyu Gusti Allah, kalamullah, geus muarofah deui, pasti kitu kajadianna. Nu nomor kadua, lamun aya janji Gusti Allah, balikeun deui ka Gusti Allah, sabab Gusti Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Ngan lamun urang maca Qur'an atawa hayang nyaho eusi Al-Qur'an tapi urangna henteu boga kayakinan, ceuk urang teh sapertikeun misalkan da ieu teh masalah ceuk Gusti Allah rek dahar rezeki ti aing jeung inung ti aing, ceuk urang teh da kudu dikasab eta teh. Ulah wae kitu, urang kudu boga keyakinan, yakin. Kudu boga keyakinan. Nomor kahiji kudu yakin, nu nomor kadua di mana aya janji Allah, balikeun deui ka Gusti Allah sabab Allah moal sulaya. Lamun urang muka Al-Qur'an atawa hayang nyaho kana makna Al-Qur'an tapi urangna teu boga keyakinan, Al-Qur'an wala yazidud dhalimina illa khasara. Jadi Quran teh nu geus dibaca ku urang, lamun urang teu boga keyakinan mah wala yazidud dhalimin, urang teh teu boga dampak, teu bisa robah ka urang teh, teu manfaatna. Wala yazidud dhalimin, ai dhalim teh nyata nempatkeun hiji perkara lain dina tempatna, sapertikeun nempatkeun kopeah dina tukur, lain dina tempat. Jadi lamun urang erek maca Al-Qur'an atau hayang nyaho eusi Al-Qur'an, lamun geus nyaho eusi Al-Qur'an, urang kudu boga keyakinan yen bakal kajadian anak kitu. Nu nomor kadua, qaidahna lamun aya janji Allah, uihkeun deui ka Gusti Allah sabab janji Allah moal sulaya. Seperti ieu ayat, wala yankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Lamun ceuk bahasa urang mah para single anu can kawin aya disebut jomblo, pan mulibak beuteung beunnya sebut jomblo mah para single. Urang dorong ku urang anu can karawin teh, ceuk urang teh urang mah aduh sok sieun, urang mah sieun. Lamun teh mah rek kawin ayeuna teh lain naon hiji urang mah usaha can bisa, tuluy pakasaban urang teu boga. Ieu ayat janji Allah iyakunu fuqara, in didinya benteng ieu mah in teh iyakunu kaituna lapan yakunu ieu mah jadi maksudna teh sok paur urang. Beda deui jeung qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Beda deui lamun in didinya mah tegas hukumna.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ai ieu mah iyakunu fuqara jadi sieun. Henteu ai tegas sieun. Sok sieun urang teh lamun teh mah urang rek ngalaksanakeun rumah tangga rek kawin urang teh sok sieun iyakunu fuqara sementara urang jelema teu boga. Sok sanajan misalkan ieu jelema teh teu boga iyakunu fuqara janji Allah ya. Iyakunu fuqara sok sanajan ieu jelema teh heurepakeun pusat bahan aya fakir aya miskin. Ari miskin mah mampu boga pagawean ngan teu cukup duitna miskin. Da urang oge dina gas geuninganan LPG untuk masyarakat miskin ditapalkeun dina ieu mah nu koneng teh tulisanana menang BLT aya ngaran kituan miskin mah leuheung miskin. Ieu mah fakir. Iyakunu fuqara sok sanajan mehna fakir ai fakir mah waduh fakir mah lamun urang ngalaksanakeun zakat oge geuningan zakat fakir heula fakir ka miskin. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Fakir heula ka fakir ai fakir mah potong tulang tong dina salah satunya dina pada terwalakaya fakir fakir sok sanajan kurang kaayaan fakir ieu janji Allah kaituna tuluykeun yughnihimullah lamun jelema ngalaksanakeun kawin ieu ka barudak ngarorat nu can kawin tangtu eta teh make syarat-syarat jeung tujuanana hatina geus cukup umurna tuluy jelema geus cager akalna tah ieu rek kawin tapi urang teu boga laksanakeun ku urang kawin yughnihimullah pasti Gusti Allah bakal dibeungharkeun eta si jelema. Saur tadi guru urang sadayana iltami surizqo bin nikah yang rezeki ku nikah tapungan rezeki ku nikah. Ieu lamun jelema sok sanajan iyakunu fuqara sok sanajan jelema teh fakir yughnihimullah Gusti Allah bakal dibeungharkeun. Ulah sok boga pikiran kieu aduh aing kumaha lamun geus kawin heueuh mangkani boga parabaneun meureunna boga kasam henteu tuluy tina pagawean urang teu boga kudu kumaha ieu kaituna ulah sok kitu da aya kaituna min fadli tina kaunggulan Gusti Allah ning pagi da ku Gusti Allah ge dibedakeun rezeki anu geus rumah tangga jeung rezeki anu can rumah tangga dibedakeun ku Gusti Allah. Lah dina badminton oge aya nu single jeung nu double geuninganannya beda kan nu sorangan mah nu single mah kalangkung aya nu duaan mah beda pan papukan bukwa kayu kana karang-karang tah ieu teh ku Gusti Allah ge yughnihimullah iyakunu fuqara maneh sieun aduh urang teh sementara jelema fakir jelema teu boga kawin we buru-buru yughnihimullah ku Gusti Allah pasti dibeungharkeun. Ieu pasti rada aya pertanyaan dina otak geuning cenah loba nu rumah tangga tapi teu beunghar ya lah dan beres ya lamun ngaji sapotong ieu mah kaharti lamun urang iyakunu fuqara sok sanajan maneh fakir yughnihimullah ku Gusti Allah bakal dibeungharkeun ku aya ka maneh geus rumah tangga sabab urang oge mere duit ka budak PAUD jeung ka budak SD beda budak SD jeung budak SMP beda deh budak SMP jeung budak SMA beda SMA jeung kuliah beda duit urang sok sanajan ayeuna mah teu boga min fadli tina kaluberan Gusti Allah tina kaunggulan Gusti Allah urang bakal boga
Nah setiap jelema anu geus kawin bakal sukses gitu. Henteu. Nah setiap nu kawin ngalaksanakeun rumah tangga kawin bakal beunghar gitu. Moal. Henteu kitu. Lamun teu min fadli. Aing min fadli teh biasana lapan fadlan ti samemehna sok aya amalan-amalan anu min fadli. Sapertikeun ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah. Muhammadur Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad teh utusan Allah. Walladzina ma'ahu jalmi anu caket ma'a jalmi anu caket sareng anjeunna iman ka anjeunna dugi ka wafat disebutna sahabat. Kumaha ieu teh lamun jalmi teh ongkos sareng Kangjeng Nabi Muhammad tapi manehnana mengkol misalkan pas katungtung nah nu teu nepi ka maot teu iman ka Kangjeng Nabi nu kitu disebutna kaum kafirin, kaum munafikin seperti Musailamah al-Kadzab, tuluy saha deh. Nah jadi gitu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda'u 'alal kuffar Kangjeng Nabi mah tegas ka jelema anu lain ka urang kafir, tegas ka urang kafir, asyidda'u 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum, tapi mikanya ka para muslim. Tarohum tingali ku maneh ieu. Ieu lapan padlan samemehna sok aya amalan. Sok aya amalan. Kurang buka heula nya ieu. Kali-kali ieu ngaji. Tarohum tingali ieu amalna ruk'an sujada. Ruku jeung sujudna Pak Kangjeng Nabi Muhammad anu dituturkeun ku para sahabat yabtaguna fadla ngarep-ngarep hayang kaunggulan ti Gusti Allah. Tadi dina ayat nu tadi min fadli jelema iyakunu fuqara lamun jelemana fakir tapi kungat saeus ngalaksanakeun kawin yughnihimullah dibeungharkeun ku Gusti Allah dengan catatan min fadli. Aya lapan fadli samemehna sok aya amalan. Sapertikeun kitu nyata. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujud. Ingali amalna ka Kangjeng Nabi para sahabat. Ruku sujudna naon ruku jeung sujud salatnya. Ngalaksanakeun salat yang takuna fadla banget ngarep hayang kaunggulan ti Gusti Allah. Jadi urang geus ngalaksanakeun kawin misalkan urang teu beunghar ongkoh cenah ieu teh cek Al-Qur'an janji Allah rek dibeungharkeun tapi ieu urang teu beunghar kumaha ieu teh ongkoh urang geus rumah tangga urang geus kawin berarti aya nu salah dina min fadlina. Dan nyebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Gusti Allah bakal mere rezeki setiap gegermetan nu aya di alam dunia untuk tono walang tangga kungkang lemi bolokotono hitu ropati gogodongan kabeh bakal dibere rezeki ku Gusti Allah. Henteu kitu teh aya takdim takhirna kumaha ieu dina kualitas ibadahna. Lamun yang merenang ibadahna alus mentana ka Gusti Allah alus teu cukup ku kasabungku. Aya nu bisa, aya nu dimeulakeun, aya nu dipaneurikeun. Itu. Ieu min fadli. Lamun urang geus ngalaksanakeun rumah tangga tapi urang teu beunghar ieu teh berarti min fadli. Tingali nu tadi ayat nu tadi nyata fadlan minallah kaunggulan ti Gusti Allah ruk'an sujada dina ruku jeung dina sujudna disampurnakeun kakarek meunang min fadli. Lamun teh mah urang geus rumah tangga tapi urang teu daekeun beunghar ieu teh heureuppakeun pungsat bahan mete semplek mincak sempak berarti aya nu ditinggalkeun min fadli. Nah
rukaan sujadanya tadi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukaan sujada yabtaguna fadlan minallah. Lamun urang geus rumah tangga tapi urang ieu heureupkeun pusat bahan anger ieu asa hese gitu berarti min fadlihna urang min fadlih teh bisa kieu. Aya jelema teh urang, aya jelema teh beunghar mah teu harta mah cukup tapi hatena ngeunah ceuk paribasana tiis ceuli herang panu. Da saleresna mangrodin ngalaksanakeun walimah samodel kieu duit buruan bro-broan ngaluarkeun duit. Bahkan tadi nu ngadorok-dorok lagi kebon awi sabarahaeun eta. Sabarahaeun. Tapi dah aiker kembali mah dan istirahat beda. Tah gitu, nu ngadorok lain artinya gitu. Kan maksudnya nate nu dibutuhkan ku mangrodin mah lain hayang didangkian deui lain kudu jadi anak ningali rumah tangga anak repeh rapi ngeunah pangarsa Allahu yarham mah Tanjung anyar nikah simkuring kaitu sarantun bojo bari nyangkere kieu jan adi rumah tangga minum bapak lamun geus hajat ningali rumah tangga anak repeh rapi da beak sabaraha ge henteu jadi pikiran teu hayang digantian ku ningali rumah tangga anak repeh rapi we bunga. Iya lamun urang geus iya kuno fuqara urang teh jelema teh fakir aduh hirup heureutakeun kumsat paha yughnihimullah pasti ku Gusti Allah bakal dibeungharkeun dengan catatan aya min fadli ka Gusti Allah dalam jelema wa man lamun jelema geus malengos ka Gusti Allah ku aing jeung Gusti Allah rek dirupakeun kahirupanna. Lamun urang ieu teh hirup teh rupak wae kunaon sok urang balik ka Gusti Allah. Salatna da rumah tangga mah kumaha urangna dibawa genahnya genah dibawa teu genah ngan lamun rumah tangga dibarengan ku ibadah heunang. Da teu ibadah mah masing kumaha ge eta mah da dawuh Allah ceuk Gusti Allah oge dirupakeun ku aing kahirupanana. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Dirupakeun ku aing geus malengos maka aing. Dirupakeun kahirupan. Ku kituna kaneng Aisyah. Mangpang meungpeung urang. Ayeuna anyar keneh sok. Mulai jeung ulah cicingeun deui urang teh. Ulah cicingan kumaha saeus urang ngalaksanakeun rumah tangga ulah sok cicingan kudu berbaur jeung batur. Biasana lamun teh mah urang tara ini kapang mingguan naon mingguan ieu teh pos ibu-ibu. Tah ayeuna mah urang geuning naon sabab saya teh. Ini urang kapang mingguan sok ayeuna mah kantun ngalaksanakeun. Bahkan urang kadah kudu buru-buru nikah lamun sakira-kira urang mata awak geus gede misalkan syahwat geus gede sieun ka ituna. Jadi anu teu diharapkeun ku urang mending keneh kitu da hidun nasli teh ngajaga keturunan teh kitu supaya lamun boga anak teh puguh aya bapaan. Hidun nasli teh ngajaga keturunan urang ya turunan ti saha ieu teu puguh ieu. Tah hidun nasli buru-buru urang sakira-kira kitu mah kawin teh. Iya kan terkeng serat nikahnya ke acan sabarana terusnya ke 2 tahun deui. Aing geus eta mah kawin keun kunaon. Yughnihimullah bakal dibeungharkeun ku Gusti Allah. Bakal dicukupkeun, bakal dibeungharkeun ku Gusti Allah dengan catatan min fadlih. Dengan catatan min fadlihna ruk'an sujadah. Nu nomor kadua dina cara ta'arufna oge kudu beda.
dina ta'arufna oge pan geuninganan tunkahul mar'atu li arba awewe dikawin teh ku sabab opat perkara. Nomor kahiji li jamaliha ku sabab kagelisanana. Tapi ai makna jamal di dieu mah biasana masalah jero teh bisa ku sok sanajan rupana biasa-biasa tapi kadang ku tingkah lakuna. Da awewe mah lain masalah kaset jeung bodasna lelaki tapi ku perhatianana gitunya. Ku perhatian bisa ku perhatian jamal di dieu maksud itu. Lamun dikalakikeun meureunna jadi jamil. Lamun teh mah urang ngaran Saiful Jamil misalkan. Mun awewe meureunna Jamilah meureunnya. Misalkan urang ngaran Mulan. Jadi Mulan Jamilah. Ngan aya alifan teh. Lamun Jamal eta mah wantanya bener. Tah jadi gelis di dieu mah jamaliha awe teh dikawin teh ku sabab opat perkara li jamaliha ku sabab kagelisanana. Gelis mah relatif, kaset jeung gelis relatif, lamun goreng mah mutlak. Nu gelis mah pan kadang-kadang teh saeutik lain bukan dia bukan. Awe kadang rupana gelis ngan cereweng tapi akar. Ayo kan. Tapi nu dimaksud li jamaliha maksud gelis di dieu mah gelis dina jerona, dina akhlakna, bisa ku dina tingkah lakuna jamaliha. Nu nomor kadua limaliha kusabab hartanya. Tahun tadi guru orang sadayana lamun nikah karena tujuan harta kacau kayak gitu, ngawujud kayak gitu, karena bahkan kurang samperkeun we janji Allah iya kunu fuqara yughnihimullah. Lamun urang geus ngalaksanakeun rumah tangga jeung kautamaanna salat sunat 2 rakaat sameneh kawin alus keneh salat sunat jelema 2 rakaat saenggeus kawin dibandingkeun jeung 70 rakaat jelema nu can kawin alus keneh anu 2 geus kawin. Bedana kitu. Jadi malarane eleh keneh lah nu geus kawin mah. Nu geus kawin 70 jeung 2 oge 2 rakaat alus keneh nu 2. Naon sabab aing rumah tangga mah pas Allahu Akbar. Memang ini ka masjid di kerenang ku pamajikan. Bukeun salat teh cenah mi HP ieu budak. Can ge urang ini misalkan. Urang teh salat aru pikiran kaitu ka dieu Allahu Akbar. Tadi teh pamajikan teh mi HP minyak kawan duit paling balikan karena udun beri resikonya urang kan udun duit terus berapa mata utama 2 rakaat jelema salat sunat ini salat sunat nu geus rumah tangga 2 rakaat dibandingkeun 70 rakaat nu can kawin alus keneh nu 2 masirul muslimin rahimahullah. Nomor katilu walinasabuha sabab turunanana ieu teh turunan ti mana, ieu teh kudu pugu, ieu teh turunan anak saha gitu. Walidiniha nu kaopat tina agama akan tidak tinggi tadi baca eta mah kudu dipilih anu sae agamana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kakitu dina ayat Al-Quran. Dari Al-Quran mah dibaca tina sahuruf geninganannya jadi balesna ku Gusti Allah 10. Tina sahuruf hungkul urang maca alif pe dibayarna ku Gusti Allah 10 kasayang 10 darajat. Tina sahuruf teh
kumaha lamun 2 huruf, kumaha lamun 3 huruf, kumaha lamun urang maca bismillahirrahmanirrahim. Ku qori tadi, qori sabaraha ayat eta nu dibacakeun urang bari ngadangukeun sami urang oge kabagian ganjaran ngan ku sabab urang teu apal kana hartina teh geuning lamun cek qori teh yazuqul adzabal hari Allah masuk itu geuningannya arek minantu urang masuk itu kan geuningan naon sabtu apal urang teu hartina kullu nafsin za'iqatul maut borok di tadinya kusana naon teh ka hati urang teh ka hati mana da urang mah dicarekan ku urang Saudi oge bade amin we minta majnun amin we pokona rek naon-naon oge geus beres adat-adatan urang Saudi cenah majnun cenah ini teh urang Saudi Al-Fatihah langsung misalkan ka hati jadi Al-Quran anu dibaca ku urang lamun urang rek maca Al-Quran rek ningali isi Al-Quran minimal aya 2 faedah cek tadi dia nu kahiji anu diwahyukeun ku Gusti Allah nu aya dina Al-Quran urang kudu percaya nu nomor kadua janji Allah moal sulaya ieu masalah wa antihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim lamun jelema fakir oge ku Gusti Allah bakal dibeungharkeun ka ieu urang kudu percaya janji Allah moal sulaya dengan catatan min fadli sing bener urangna dina rumah tanggana ieu mah rumah tangga teh budak teh asalna teh rada bager budak urang teh awewe misalkan nuturkeun ka si ieu menang jadi balagum kieu budak kade urang ieu sebagai suami imamna urang kudu regejeug heula makmum mah cenah pan kumaha imam ai cek salakina teh lain kitu mah atuh pan urang berjamaah atuh akang rek namah deui atuh tilu deui nah make kitu cenah pan ai imam ai loba makmum nama pan alus kade ieu budak urang asana beres ieu didikanana ku urang kan saeus nuturkeun salakina menang jadi balagum kieu budak urang ieu sing bener sing regejeug ning pagi hayang urang sukses dina rumah tangga hayang urang bener dina rumah tangga ning padlina ieu nu tadinya min padli terroka surjana yang ganggu padlam lapan padlam ieu min padli biasa melakukan padlam sama mina sok aya amalan sok laksanakeun aya ruku jeung sujud teh berarti salat aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim ucapan pagawean nu dimimitian ku takbiratul ihram nu ditungtungan ku awe salat laksanakeun beresna salatna lamun salatna diraksa nu 5 waktu amal anu sejen bakal nuturkeun amal anu sejen bakal nuturkeun sing bener beresan heula ku oh mau dina sujud akhir mah kemana dapan iblis mah janjinya iblis mah janji ka Gusti Allah demi dat kamuliaan Gusti demi dat kamuliaan Allah demi kamuliaan pangeran abdi rek ngagoda jelema anu ibadah ka Gusti anu salat ka Gusti eta nu kan sumpah kitu iblis rek ngagoda tapi ku Gusti Allah diwaler kudu sopan eta iblisnya ka Gusti Allah ku Gusti Allah demi kamuliaan aing cek Gusti Allah demi kamuliaan aing ku aing rek dihampura jelema dosa anu ngalaksanakeun dosa asal eta si jelema balik ka aing iblis mah ngomongna kitu rek digoda ngan Gusti Allah saur Allah demi kamuliaan aing ku aing rek dihampura jelema anu milampah dosa asal eta si jelema balik tingali Nabiullah Adam alaihi salam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin balik ka Gusti Allah pataba alaih ditarima tobatna Nabi Musa
Nabi Musa ngaboxing jelema neuneuh ti kapae encak teh mun ku katuhu mah teuing akhirat mana meureun ti kapae tobat ka Gusti Allah dina sujud geuninganana sok aya Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dan bi lamun dina Quran tapi lamun dina mehusanya mah Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dan bi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta tinggali dina Al-Quran kayak itu nak patah bala ini tarima tobatna asal balik kurang ai kitu mah urang ulung-ulung utuh aya yang dihampura kita dosa mah gitu atuh gerak balik tobat ke Gusti Allah nyata da lain teu harian gitu nganda kumaha atuh eta asalnya ngareol untuk jika nu tingali ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tampuha kudu takwa sama lamun maneh milampah salah buru-buru balik deui ka Gusti Allah buru engke tampuha ku Gusti Allah kasalahan maneh bakal dihampura ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tampuha di mana maneh milampah goreng buru-buru balik engke bakal kahapus ladang kagorengan maneh bakal dihampura ku Gusti Allah. Da urang oge kuninga ka Sayyidina Umarnya, lamun urang ditaruh saha ai Sayyidina Umar teh henteu nyarioskeun keur kafirna henteu. Teu nyarioskeun. Urang terang ka Abu Hurairah. Abu Hurairah teh Abu Hurairah asalna mah Majusi agamana pindah kana Kristen ti Kristen langsung ku sabab teu kahati aya pangeran tilu. Pangeran Bapa, Pangeran Ilmu, Pangeran Anak. Kusabab ieu pindah ka Islam. Kahapus dugi ka janten perawi hadis pangseueur-seueurna Abu Hurairah radhiyallahu anhu digencankeun ku Mang Haji Samsul kadang baleo keur Jumaan. Eta Abu Hurairah teh lain Bapak Ucing nya ti payun oge tos diulingan. Masa kamu di mana orang yang kesalahan, buru-buru orang balik ke Gusti Allah. Dia murah ke Gusti Allah. Angke sudah begitu alun lamun nepi umur. Tapi asa belejang kene cenah urang deui teh bae berada begitu urang mah ayeuna mah geuning teu kitu dina usia mah nya. Dina usia mah teu kitu. Mangkang mumpung wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati. Jadi kitu asal urang rumah tangga ku Gusti Allah nu bakal yubnihimullah nu bakal dibeungharkeun teh dengan catatan min fadlihna aya min fadlihna ku urang lamun dilaksanakeun min fadlihna rukaan sujadah ya salat teh meureunna dilempengkeun mah asal salatna diraksa amal anu sejen bakal terus Gusti Allah bakal dibeungharkeun aya jelema teh cenah urang mah teu beunghar jelema teh cukup milik jeung rezekina cukup hatena beunghar hate eta nu ngeunah beunghar hate dari bahasana lah da anjeun uyah ge lila mah bosan aya jeung lauk mimpan asal mimpan mah masyaallah muslimin rahimahullah jadi dina rumah tangga sok kanu can nararika sok teu cenah bener teh eta aya kecobaan kawin. Geura. Lamun kudu sumpah mah kudu make demi Allah. Nah asa teu kudu. Karasana geus rumah tangga nu disebutkeun kamuliaan Gusti Allah. Tuluy pait amis ladahaseun karasa kan itu ai kitu mah can eta mah teu karasa. Sok hayang mimpan balik ka Gusti Allah mimpan dihna eta. Lamun kurang dilaksanakan min fadli gede harapan yubnihimullah kurang geus rumah tangga min fadlina dilaksanakeun kurang yubnihimullah Gusti Allah bakal dibeungharkeun ngan lamun min fadlina kurang teh ongkoh ieu teh rumah tangga geus tapi teu min fadli teu yubnihimullah teu dibeungharkeun ku Gusti Allah berarti min fadlina kurang Ma'asyiral muslimin rahimakumullah salajengna kanggo urang tazkiyatun nafsi ngabersihkeun awak sabab urang mah da jelema bobolokot ku dosa
Da urang mah geuninganan ai musabiat oge eta nu dihampura dosa di dua jumaaheun teh dengan catatan sampeannya ulah robah kan urang mah pura biru teh maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim reka mana tuh hujan dari taneuh ceritanya jahitan ulas-ilas kencang gitu aja misalnya eta ku Gusti Allah apa eta keur misian min fadli amal keur min fadli seueur amal di min fadli lamun catatan rumah tangga urang hayang beres hayang sae hayang dibeungharkeun ku Gusti Allah min fadli keur diraksa min fadli ma'asyiral muslimin rahimakumullah salah jangan terus saja melambung gerak dari lah kagok nanti ma'asyiral muslimin rahimakumullah salah jangan mudah-mudahan ya anu ngarumah tangga nu diajar rumah tangga nu karek rumah tangga nu diajar da sadayana ge teu aya nu jago kana rumah tangga mah nya dugi ka sepuh oge diajar we. Lamun dina film mah aya film percintaan, aya film perang. Urang rek milih mana dina rumah tangga teh nah rek milih film perang atau milih film percintaan. Lamun milih film perang beunanya dina rumah tangga urang, misalkan urang minum kopi karek oge can diinum karek meunang ngucapkeun urang nyeuneukeun udud kieu kakajong ku pamajikan. Lamun nyokot kana film perang eta kumaha tah jawaban urang? Tampiling tuh cenah. Iya. Puteun noleh eta cokot. Kitu urang mah lamun nyokot kana film perang, tapi lamun nyokot kana film percintaan cek pamajikan urang letak teh kataje. Aduh kumaha tuh ieu kan? Ini los gampil kalau mau deui tapi bari keperekan orang memang cuma ada amat orang oge atuh kopi candi ini lamun orang nyokot karena percintaan tapi jadi rumah tangga kumaha urang komo lamun dibarengan ku min eta mah lamun nyamal kurang uyah lamun nyokot karena film perang mah kurang uyah teh nah tegablang uyah ci uyahan atuh can 2 karung mah kos moho rek dilebok uyahan 2 karung lamun nyokot kana film perang tapi lamun nyokot kana film percintaan mah ya kurang uyah kumaha ngomongna cek kurang kan sekuatan sing wajah tanpa dosa majikan inungna cinyi kadira ya ieu teh rasana teh asa teu pati merenah teu pati cocok ieu teh aya nu kurangan di eta kamu ieu teh teu kauyahan teu lamun nyokot kana film percintaan ulah loba teh nyokot kana film perang sok sanajan rame ge boseng serang rumah tangga piring gelas rabang ke tempat imah pataran imah nyopatna kurang merenang ya sakapeun kali-kali mah dapat film perang tapi lolobana ke film percintaan film percintaan wae aduh urang teh kadang-kadang aing geus kolot mah kan model musamanah manggil ka pamajikan ngeluh sekolah tinggal jadi maksud ngeluh cek ngaji sini ngeluh sekolah tika waduh pokoknya ngeluh astaga tak itu ngeluh sekolah ya bener nah kembali imannya baru eta mah kena itu kudu dijelaskan masalah ngeluh mah nya da urang mah sok cerdas karena pemikiran gitu mah gitu sok cerdas sok bisa kesorangan gitu ngeluh cek mana disuruh tinggal
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kan jadi gitu Neng Aisyah jang reja urang teh jang Neng Aisyah sareng jang reja teh bade milih film mana atuh manga sareng deui sing emot karena janji Allah, sing yakin karena janji Allah. Lamun urang geus ngalaksanakeun rumah tangga, iya kudu fuqara sok sanajan waktu ayeuna urang akhir tapi ku Gusti Allah dirobah rezeki urang keur lelengohan jeung geus kawin beda. Sing kuring baheula di mana make kudu meuli senok. Asa teu pernah asana teh keur bujang meuli senok. Murah ada harganya guys senok. Ada orang Sunda mah gitu senok anu senal ada teh nu alus nama sendok anduk kadu panak ge urang kadu panak tara kadu pandak Cianjur Bandung urang makan gitu ngerambet tah ieu urang sok sanana iya kudu fuqara sok sanajan urang ieu nyanakna ayat Allahnya karena fakirna lain karena miskin ai miskin mah tadi ge kabeli gas lah kabeli LPG ieu mah fakir teu kabeli ujang-ujang pak pun tina potong tulang tong hartina teu bala kaya urang sok san iya kudu fuqara sok sanajan urang fakir yughnihimullah sing yakin karena janji Allah cek tadi ge dua kaidah sing yakin sing karena janji Allah yughnihimullah bakal dimuharkeun dengan catatan min fadlih eta ulah ditinggalkeun lamun min fadlihna teu beres eta rumah tangga ripuh tah lamun teu min fadlih lamun min fadlihna dilaksanakeun eusina anu tadi rukaan sujadah ya yang tamuna fadlan dina eta mah ya min fadlih dengan catatan rukaan sujadana diraksa mangka rumah tangga bakal meunah amal-amal anu sejen bakal nuturkeun moal loba teuing film perang moal film percintaan lah lobana teu boga oge lamun teh mah urang teu boga kadaangan cek pamajikan cek salakina aduh teu aya katuana cek pamajikan teh tuyos akang da sia mah ngajedog wae betul na naon kaya saya ngapain ngadukan gitu. Jadi ulah ngatain film perang tika boseng serang di rumah tangga itu majarkeun teh pamajikan HS keur ngagoler jol urang lamun ku film perang mah kan urang balik gawe capek kurang Malaysia itu pan mah geuningan ai pamajikan pan udang sare mah leuas cangkakeun naon ai siap cenah tuh kan gitu lamun ku film perang tapi lamun ku film percintaan nih boga akan ieu pangnaheurkeun cai oh nya da yang dileong sia maksudna cai haneut lah kitu nya tah jadi Neng Aisyah jang reja pilih ku anjeun dua anti ayeuna dimulai ti nol tah atuh ini jeung aki ge cenah kudu dipilih cek Haji Sudin oge tah biasa ming padli tah ming padli ieu ming padli lamun dilaksanakeun ming padlina moal ieu pan tadi ge kucing kuring diuningakeun nya siang oge jadi ngaduana ulah sabelah sapotong lamun ngaduana sabelah sapotong nyata tika pakotrek itu pakokolot bosen sang teh kadang-kadang tah moal ieu mah sabab ming padlih urang dilaksanakeun lamun ming padlihna dilaksanakeun urang tangtu gede harapan urang gede harapan sing yakin kana janji Allah dua kaidah sing emot kuy hadis sing kuringnya lamun maca ayat Al-Qur'an jeung isi Al-Qur'an hiji urang kudu boga kayakinan sabab Al-Qur'an zalikal kitabul la raiba fi Al-Qur'an diturunkeun geus moal fungsi dirobah deui pasti kitu kajadianna nomor kadua lamun janji Allah ayat janji Allah kuihkeun deui ka Gusti Allah sabab innallaha la yukhliful mi'ad lamun urang henteu percaya kana Al-Qur'an nomor kadua urang henteu yakin karena janji Allah eta Al-Qur'an wala yajidu dhalimina illa khasar Qur'an wala yajidu henteu matak manfaat ka urang illa khasar rugi capek we mumpun urang maca Al-Qur'an jadi sing yakin maka iya kunu fuqara yughnihimullah min fadli
Jadi Neng Aisyah intina tina ieu cariosan min fadlina ameh rumah tangga sae, ameh rumah tangga ngeunah tumaninah, ameh rumah tangga geunah sakinah mawaddah warahmah, catatan min fadli eta min fadli eusina ruka'an sujada, ruku jeung sujud salat teh lamun salat kan hirak satu urang 5 waktu gede harapan. Amal-amal anu sejen, amal-amal anu sejen pasti bakal nuturkeun. Masih amal anu sejen ge ai salat nanti naleun mah apa? As-shalatu imadudnya. Tihangna agama ai tihangna wah rek kana naon atuh. Urang ayo he amal ya ayeuna. Tah itu kami pagi. Mudah-mudahan hatina cariosan sing aya manfaatna. Sareng urang lakeun mudah-mudahan di rumah tangga masing parat di dunia bumi ka surga na Allah. Amin ya Allah. Yang khusus panganten anyar umum urang sadayana sing dihampura dosa urang sabab ayeuna zaman geus wejeh ka kieu pamaksiatan beuki dararekeun anu kararawin sok anu sakira-kira mah gerak kararawin sakira-kira teu kuat nahan kana syahwat mah. Nah, tentunya mudah-mudahan manfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.